saunira andana pancang singgi ya singging sabda sabda uning.
niratan dana panjang sinunggenya sabda wala bakti dening asih ya dening asih ya kang asihin aja ketara Sri nuning pasewakan busana maneka warna wisma Sri nuning pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng pudian nang yang pajraki ngesarwarukma sarwarukma renggeng manik narawata kocap kacarita salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dadampar denta pinalipit ing sesesani nenggana warat naremik babut prangwedan ningin nanawi dajebat kasturilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simardada bewese merustaya papadana pasmon lirbang barongan upamanga dikasentak sengor Sang Nalendra watek wantos Sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan remagan kian patih Jarasabda lan senopati ngalaga pahlawan Jaradenta ingkang sampun tungkul kamari kelut dacimah narimang sabda hajrih ningali pamor Sang Nalendra unira kangandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Sang Nalendra Prabu Jarasana kadang ingsun rai patih lan senopati adia kangan upayus dipiagul kalayan dipireus rai coba kadika hareup diukna Kang sangat sono nu taya papadana yap kadika hareup diukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana kadika hareup rai Paula Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembaheun abdi-abdi saeusi nagri ya abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan nyuk sumangga ngahaturakeun semua bukti ku nyuk panjenengan Sri Paduka. Ya, pujastuti rayi tak terima teuing tangan kiwating simpen puluh hate pundehing mastaka kalih perkawis. Tina no pihak kalpatan muga agung cukup lumur jemar hapunten anu kateda. Saling maklum Kaping 3. Purwanipun panjenengan keresahan mali dateng rai patih wonten kersa Kang Punaba. Jelarane pun butuh enten malikang ti ajing-ajing siang pun dalu kejabit timalan Sri Paduka. Ya, syukuri. Tunggu. Dau. Rai Senapati Rai.
kapayun Yi Gusti atuh teu pinodamel abdi Gusti nampi kana pembage silida panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan nya kalayan ngahaturkeun sembah baktus ku nyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rai kalayan kalihna ti eta tina naon nu pika kalepatan muga agung isih cukup lumur jumarah punten anu kateda saling maklum kaping 3 na aya pikir saeun natu purwanya yurji simabdi dina waktu ayeuna kulan Gusti lagam mana maneh nyarita di kitu-kitu lagam batu nunggal Gusti aya pikir saeun natu purwanya yurji simabdi dina waktu spaghetti wae ayeuna aya pikir saeun naon Paduka buru adi haturanan linggih ku Akang saperkara Akang dek negerakeun rasa kasono he di mana kadua nanti eta Akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sararea oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bupati oge kepala jabatan anu liana oge ka tokoh masyarakat anu geus bikeun bala bantuan kana pahaka prayogaan negara sabab Akang rumah saya jadina negara merdeka tulaluasa ieu teh lain menang Akang pribadi tapi menang sarerea menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nu rancage Rai itu sabenerna hasil jerih payah hasil gawe nu rancage hasil gotong royong ieu dugi ka kieu teh Gusti bener tak wah ieu dina waktu ayeuna kumaha Akang minta laporan ngeunaan kaayaan negara mundur jeung majuna di negara dina lesan dieu katinggalna kaayaan negara sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang para tani sugih mukti anu dagang sami sugeng mah teu aya bancang pake teu aya hal-hal anu pikarep ku urang sadayana syukur ti mana atuh dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masingna tempat teh pada ngabogaan idangan masing-masing tina pertanian tina pangwangunan utamina tina kabersihan sareng sajabina ya syukur Gusti kumaha Rai atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti di luar negara ti raja-raja patalukan urang parantos sumping bener dawuh kaula nun Gusti syukur atuh upami ditinggal kana kaayaan dina waktu ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkatna pangwangunan utamina dina waktu ieu ya syukur sakola-sakola jalan-jalan listrik rupi-rupi katampi pisan kalayan dina waktu ayeuna timpa balikna masyarakat dititah gotong royong teu ti popoloto dititah kerja bakti teu nyala lengir dititah di pentas sumbangan pon kitu deui teu kukulutus ih salaladarna katinggalna dina waktu ayeuna yah nuhun naon atuh kakirang Sri Paduka lain dume hareupeun Akang maneh nyarita kitu sanes sareng kanyataan Paduka yah syukur nganung harti Akang Raja Gagah dawuh nganung harti Akang Raja Sakti kantenan nganung harti Akang Raja Berat Beunghar dawuh bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah bunsir leuit loba duit ngeunah nyanang ngeunah nyaning nyanung oge pagawe negeri mah teu meunang nya perboden pagawe negeri mah teu meunang
harapun menang sote biasa we kangen mengeceng terus timalan paduka ya akang dina waktu ayeuna ieu ti brasare dahar kariam nginum karirot sare karidug pake karirap naon cek saliwat maka kurang akang timalan jauh pangarsa teu aya ya teu bisa kitu rai dina waktu ayeuna asaras akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teh mangih kanjerian anu luar biasa rai uluh kanjerian naon paduka kanjerian naon paduka ditampi ku istri pilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet 7 telebung lain soal ku awewe perkawis naon memang akang hirup teraja berat benghar para ratu mika yun para menak mika serap kolot biasa budak era dengan mika dedek rai tapi ana mikiran kanyerian sumuhun kanyerian naon sategasna akang teh menang beja cenah di negara Amarta Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat surya pikeun ngahijikeun raja-raja di satatar madia desa di sabelah dunya sabenerna maksud jeung tujuan nama Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja Narpati nu nganarpatian Narpati di sabelah dunya di satatar madya desa satanah pratipi tau sakedeung deui waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Pandawa tapi nah atuh kakaula bujeng hingga aya basa surat ondangan ge eueuh ampun nyeri hate akang nyeri asa teu diaku asa dianggap remeh asa dianggap sepele ku Pandawa wah ieu akang ngabogaan tekad nyatana hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanna Pandawa nyatana pesta hajat surya atuh ku kituna dina waktu ayeuna akang minta supaya persetujuan ti Mararane urang hancurkeun wae eta negara Amarta kitu sabenerna rai satuju lamun negara Amarta urang hancurkeun urang batalkeun pestana Pandawa atau si kurang ajar satuju mana eta mah teu ujar meneng Gusti petengatin nira petengatin nira Solendra salin pawarsa salin pawarsa ya engwang sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih ieu patih lan senopati punira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun waduh leres pisan upami ditinggal kana kaayaan mah asa nyeri upami teu diaku teh mah ku Pandawa bujeng hingga aya basa surat oge henteu atuh bari kumaha dina waktu saeuna ya satuju lamun maneh lamun ieu negara Amarta urang hancurkeun negara Amarta dihancurkeun ya satuju bande dina sandi
upami bade dihancurkeun managara Amarta ieu teh abot pisan. Abot pisan. Abotna naon? Naon beratna menta supaya caritaan ae. Kasieun maneh naon? Margi kapan ayeuna teh Pandawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar media desa. Nah dikintena urang moal hancur ieu nagara diserang ku raja-raja. Leuwih hade urang jerang ka Amarta. Mengpung pesta can jadi. Gusti. Tapi paralun malum anu kasuhun hapunten anu diteda. Nya. Uning galih nu dipamrih ieu mah punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam ditanggo jae kamari. Nanging ieu mah pandangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng aya di salira panjenengan kaula nun. Manawi bahan katampi naon? Naon? Sumuhun upami teh mah ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu. Pangemut abdi Gusti, sumuhun ai nafsu mandanya kitu gunung ge pan palai ngalegleg. Cek si eta cek nafsu. Nya. Da upami urang dar teh ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngabiaya. Pan loba. Sumuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkap. Nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti. Cukup. Harta kakayaan jeung heuya alat-alat perang geus loba. Naon kakurang? Akang Raja Berat Beunghar. Akang Raja Sakti. Dau. Dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti. Duh. Awatos upami ninggalkeun akibatna mah. Anu perang teh anu menang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu. Daya untungna. Ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ningal berita. Rajeunna abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ningal berita tina DPRI. Ya, sumuhun eta we Gusti ningal anu alut-alutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina. Nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawatos teh. Dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan ti dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu. Hop sigrap purna dewa. Hop sigrap purna dewa. Dan erak ingkang nafsu kagila-gila. Kagila-gila ingkang samyang ngalaga lawan. Bangsat. Gusti punten cek abdi ge tadi. Ya, kumeok peme dipasok miyuni kayam kabiri bodas celi jurik. Munila mokot di Ciduhan. Paingan sekolot ulah ini-initan larangan bulannya cewek kieu. Bakal manggih kanyerian. Teuing ngalengkahan Bang Barung meureun. Kurang ajar bangsa tesudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan aing di papatahan gunung kitu hae. Aing Raja Sakti, aing Raja Gagah hae. Bangsat uluh. Aing kudu datang ka Pandawa minta surat undangan ka mana harga diri aing hae. Aing Raja, aing Sakti hae. Ya, tuh. Itu kuping gajah di Talapu. Bangsa! Asbak dibaledogeun kana kaca nako. Aduh. Teu sudi aing kudu kitu hirup bae. Bangsat!
kira-kira tersanggup jadi senopati dipesat main tidak gawe jahat ditonyok betul untung sok minang push up udang Jawa jadi rada tuas betul naon push up paling ujang Jawa tuh naon jungklit jung kedang nu kitu mah atuh enek-enek kancang kuang balik Bandung Paseban parakan munjang mujang soang bangsat paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mamangga teh teuing nangi imah tadi ge pandangan ditampi nuhun teu sawios kitu bawiraos abdi Gusti mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu nya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atanapi ngayakeun serangan ka nagara Marta abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa bener timbalan syukur lamun kitu mun tita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh timbalan nanging ieu teh kumaha carana kumaha sun perang teh urang serang wae langsung kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran gitu kayanana rai hancurkeun urang-urang Amarna nyatana kampung-kampung urang durukan padesaan urang ruksak dina leuwah dia rai nyatana urang nyieun gara-gara heula supaya Pandawa kabeh gempeur di mana geus gempeur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan kitu sabenerna rai nah sanggup papawan teu coba jawab rai jawab kumaha Gustinya yogikeun tanaga sareng emutan bener timala nya yogikeun tanaga sareng emutan jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi saha teh si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes Pandawa ayeuna teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu lir pendra barang nuju aya dina satengah obrolan di salmeting pagelaran Jawi sapratane pun ieu rayina raja rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati anu tina waktu eta parantos sumping nyatana parantos naliti kayaan di negara Amarta sorak kenal dia sorak kenal hingga Gusti Jarawati sumping hingga si Adi datang timulan Raka Prabu pangapunten Tandai rata ngademan datang nera ngade eman ewo pagulingan nana dan nera ingkang sampun prata datang nera tangan deman ewo pagulingan nana Genera padake ingkang prata ya ing lawan
Hadi Akang Jarawati aturan rawuh pangarsa aturan kaulah nunda ka Prabu tapi nunda baraji Jarawati ujung sumaga ngaturakeun semua bakti ku kunjung panjenengan kaulah nun ditampi nuhun ku Akang Nyai ini ngadulung si guru lunge kicu-kicu ceuing mah kalayan kali eta nguningakeun kaulah nun hasil rayi dina waktos yeuna naliti kayan Amarta rayi parantos setengah sasih ku kulibekan di negara Amarta nyakeng wartos tinu menang dipercaya yen netelakeun bisana apes Panawate yakin kedah di cana keula mustikana nyata layang jamus kali musada ya nguningakeun layang jamus kali musada lambang kagungan negara Amarta layang jamus kali musada dipaling ku Nyai dipaling maksudna ari maksudna teh cenah yakin piapeuseunna Panawate upami layang jamus kali musada tiasa kapibana ku urang sadaya pinggah kamar watasu uta pinggah kamar watasu uta pinggah raka kiri-kiri laki tendera kingkang samia pada ngalaga ya ngalaga ingkang samia ngalaga dasar adi Akang otakna pinter pisan Jarawati nuhun Akang kabina-bina kana gawe Nyai nomor sabaraha slop Nyai teu kedah ngarepotkeun ka Prabu iya dina waktu ayeuna kadiekeun mustikana mangga jangakeun aduh geuningannya ieu lamak bodas ieu mustikana layang jamus kali musada jangakeun kaulah nunda ka Prabu waduh atulang kungreug paduka atuh geuningan eta gampang pisan apesna Panawate nganukur dinu kitu nyaeta layang emus layang jamus ta eta lawang naon layang jamus oh layang jamus kali musyadah bener layang jamus kali musada ieu piapeuseunna Panawate Nyai tapi rada marah ka Prabu tuh namanya ngakeun kumaha nah bade cios nyerang ka Amarta rencana urang teh ya bener ai komo geus aya kieu kajadian Akang beuki semangat nanging aya usul sakedik naon Nyai palai naon Mas sanes kaulah nun nguningakeun kaulah kukuriringan di Amarta teh pernah sareng hiji pamegat anu kasep pereng-pereng koneng jiga Dewa Kamajaya ari ngaranna teh Arjuna saha Nyai Arjuna panuhun wae upami bade nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong dipaehan iwalkeun eta mah hiji keur salaki Nyai Arjuna kange bibit unggul aduh udah ada wingge duda ya mudah-mudahan Nyi sugandaikeun entah sugandaikeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu tatu ku kitu narai Nyai Jarawati Akang dek mihape kursi karajaan dek mihape kalunguhan dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku Nyai Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta pikeun ngancurkeun nagara Amarta
sabab akan tengenah jadi raja dianggap remeh kurang-kurang Amarta Ari batur-batur dia ondang aya akan tengenah akan tahu timal parsa iraha tuh bade ngawitanana jika nama ayeuna pisan akan dek kamimitian pati jeung senapati hayoga siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna dawuh pangarsa ya harta kakayaan alat-alat perang jeung sajabana siapkeun penyuk semangat nyai ku akang dek ditinggalkeun geulis dupi anu bade diange batu loncatan ti palih mana batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta bolah kidul palih kidul ulah kidu cenah siapkeun pasukan tepina da merampung daud tutas panganika tepina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan ya pada doakeun patinya senopati cing hasil kalayan cing kabawa eta anu ngaran Arjuna amit Kepinya damar amit pangarsa Nyai Raka Prabu atuh da parantos sayogi itu tuangan mangga urang bawa sasarangan jeung akang urang nyatana urang ngarasakeun heula nikmat gelis urang tuang Nyai mangga kaulanon yah mudah-mudahan wae Raka Prabu cing tiasa kabanang eta ari juneng niraya lemunur mimiti nirayang rana genera kingkang samya konur saking pangkunana lendra ya kumpul Gusti unyuk sumanga made ngahajurkeun semua pangabaketos diterima aya pikir saeuna naon jebur nya ieu si abdi kulan kelanan diuk calukan dulur maneh hei
Ka dieu cenah. Ka dieu cenah. Kana rumpul cenah. Henteu sungguh. Buru-buru atuh Kararemon. Mangalah belak-belakan saja apa yang Anda rencanakan, saya akan taat sekarang. Malah lancar, belak-belakan sekarang saja kepada saya. Yang ngomong cuma ni dina terus. Nah ada kahayangna. Oh, dah ngewa tuh. Jangan macam-macam, saya membakat. Bakat adat. Double gacur ke si bapak kabak ke kuci. Ya, diterima. Saya pikir saya daun. Lord. Pindah menuju si mga ngahatur ke si bapak ngabaksis moga katampi kelainan kepingan kalian tiada tino pihak kelepatan moga ulah kilang malung kaping 3 na ya pikir saya naon purwanya risi mah dina waktu senatan sadia ajang-ajang mingos aing ngomong. Mending ngadegungkeun kana hulu eta teh pamali. Eta teh diri doan ku Allah Subhanahu wa taala. Kawas nuheuh we sia ngomong teh. Aya pikir saya naon. Mun eueuh kumaeupeun ari ngomong teh montong sok. Cawadana jadi jelema Gadeg. Tok loba carita gadeg. Lamun geus ngarumpu di dieu tong loba omong. Ari pokona mah keur manusia mah dina waktu ayeuna mah ulah loba omong anu penting mah dina waktu ayeuna kan Gadeg. Datan niratang ngademane pagulingan dana deni irak ingkang samya pada prata. Tarbihan kawanan sing yusabilungan mangjai sing yusabilungan
Nera ada mana pakulingan Nera Nera kingkang samyapa ada prata kot buta hingkang samyapa ada prata Nera pun pada jajar pinara Nera samyapa raja acara pinara ya kot buta wala dia bala tam siluman ingkang sikap pedang tamsir gada birican rasa pralimbung dan nera ingkang samia pun pada jajar pinara ulah kaget maneh dicalukan di waktu itu belakuk manurikeun maneh asa kapuji meni izin aing geuskeun main jong geurehan dina waktu ayeuna mah keur manusia mana eta teh geurehan teh dilarang ku agama gareng gobok wae aing darah tinggi si Arya si eta montong di bawah ngomong sama si eta mah darah tinggi na geus kabina-bina teuing geus mencapai kana 1000 nya 1000 cc gareng belakuk ayeuna mah belegug da biasa nama ajig cenah di bejaan aing aya naon teu pinu damel aya naon nya Cik Gusti Ada apa saya belak-belakan saja? iya sebenarnya dina waktu ayeuna nyatana akang nampi pancen ti Sang Nalendra pikeun ngumpulkeun ulah dia bala tamtama lian lintang ti urang sadayana pikeun lumampah kaluar negara-negara Amarta anu maksud jeung tujuanana urang ngayakeun serangan sabab urang negara teu dianggap remeh urang negara teu dianggap sepele ku urang-urang Panawa nepi ka rek ngayakeun pesta aja surya raja-raja nu loba diundang ari urang henteu wal ieu urang ancurkeun ku urang sadaya ya pinu damel dina waktu sayeuna nya yogikeun tanaga sareng emu taan isi abdi pujeng hingga ka punut marganing tanah gaal rapati kasangakeun dina waktu ayeuna jisim abdi saparakan jeung sumanga-manga teh teuing dina waktu ieu jisim abdi bade ngiang dina waktu ayeuna gareng anjing jeung silung jeung daon belakung teh mun urang mah sakira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur belenggu kabina-bina lamun gering emplu demam sakit kepala minum prokol diminum akan tekdung kembali belilah prokol di warung-warung yang lain terdap atuh terdekat kitu belenggu nyanyi nya atuh ari maneh kunaon ngomong muni kitu deui modern lieur ieu ge lanang iya kupun dulur geus di bejaan cenah anu emplu demam sakit kepala mah prokol tah eta prokol mun urang we nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan ngerakeun teh nya bener busuk lamun di jelema mah asep turunul teh nya sayogi Gusti waga Gusti mangga engge tak ieu ayo pikeun patulun satan nyatana ditungtung belah kidul negara siapkeun boha nu di darat boha nu di cai mau di luhur dina waktu enak siapkeun harta kakayaan bawa nu ngagotong nu nanggung nu nyeret jeung sajabana engge bangga mohon atuh dina waktu ieu bade permiis isi abdi bra lumampah ka kanca-kanca sadayana ulang izin sila bengkok sina mah urang sami-sami lumampah dina waktu gareng belakuk kitu
Sajumlah wala dia wala tamtama. Ayo, menta supaya ulah sungkan pibilasan ninang goning urang nyata pikeun ngancurkeun amarna. Ulah melang ulah naon. Sabab apasna Pandawa geus beunang ku urang sadaya. Nyatana layang jamus kali musada. Ayo. Bangrus lampahipun aletan-aletan ti nagara Magadha anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana. Patilan Senopati oge kairing ulah dia bala tamtama hingkang si keperang tamsir gada biri secara sapana limpung. Lir sireum ngalet dina luhur batu halumaku. Uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sareng sajabina. Sepahan
manuk hidang manuk